Halo? Ya. Ewi? Yo. Adong di anak pucang di budak mau. Anak pucang udah mau. Oh nyaho abdi. Pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang liwat eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Ada pucang lompat tari. Dot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul asup. Nah, terus Ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang tenang. Ngeliling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mah si pucang teh?" "Mantong sacaci papi gitu." Bapak sia zaman. Dah eta pernah pucang ngaleueut. Di opi. Maksudna daya dari anu yang polos kere sana di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, karena mau gitu pucang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana gelis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang gelis. Hayang jeung gelis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Cenah mamaungannya. Kita aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru aduh pan geunah di kegepan. Tadi harap teh buktinya geus tuh. Geus beres bobogohan, kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, cenah malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau. Beak babaturanna tinggal tulang. ada mah ngopi lagi di sana ya. Kada ulah gitu. Aduh. Tah eta recek urang jelema teh euy ulah. Ulah kata halus mah kunti ka tipu budak. Ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Naon? Dinu poek pan di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema tidak aya jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ulin Ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelih Ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ku sieuna dinu poek mana Din? Euy Ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelih Ceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, krewek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajokrok. Ada. Aduh, dongeng aing teh rea. Teh geuning anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring baneran lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem tret begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Teu aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beureuteun. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
KB atau kakak tuhu berarti pan sieun kabeh ka pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ya mah kunaon maneh milih di dieu duka atuh da di piurang ngupun bojo sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun ka pamajikan maneh kunaon di dieu duka da di piurang ngupun bojo sia ge kaitu aduh dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nyatu aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea we wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa pesoblati wah waduh ieu mah piributeun teu siap bedog teu nyebut bedog hareup sia nyaonon ieu bedog ari ieu blati tukur sama ayu ai sugan teh gelut plong teh warnana ngemplong ieu pasti jawarana orang Jatayu ya aduh tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Aya teh jelema jagoan. Anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting, aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempatnya sepi rampau limaan lalaki. Cilung jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikian kadewek reuas eta nu marawa bedog ya pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah kadek na sia malunur teu wani teh hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus ae aing sugan teh jago ae aing ada sarana ge bisa duh alah dah aya dongeng mah tuh nya pae ada dongeng mah tuh euy loba urang sok inget dongeng-dongeng mah baheula teh anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep lain lu curug mah eta teh lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang loteng teh bobo janelana teh kusena rusak dikosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat teu bakat kusieun daga pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya paeh sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun ku sen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledad dipanggil tukang kai sia kudu digantung ceuk tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komena cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah tukang celep nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah nganu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung kumaha bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aidar teh algojon teh jelema belegu tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dosa abdi penek sia barang geus digantung teh atos tuh adil karo saudarana adil pada eta alasan abdi naon maka dihukum penek sia eta hukum meni gampang kitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh kitu aya kitu ayeuna Kang hah hukum ayeuna di urang teh model kitu nya sigana mah waktu kecipta hukum teh kacida gampangna tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese
Nya, tak eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Kayak itu ka dia mau pantau mobil. Kubatur tadi sing-sirikeun, ai maneh jiga nu lieur nya kayak itu ka dia mau pantau mobil, naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mau pantau mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris teto. Karti balik ka gini. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nya tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh kan? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jota coretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan 5an turun cek dokter ieu naon sia jaring sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ieu? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui saru anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Heeh, teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge, bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng mah rea tuturna. Alah. Heuh da bener-bener ngadongeng udah unu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awe nu banci teh meukeun kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucap-ngucap kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe nang ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Kayak saya ayam itu bakukon. Kecek-kecek tai ku ngokon. Nyaho. Yang happy sih awewe lalaki kita bego. Lalakina belagu main jorok yuk. Hayu. Dareng ucek-ucek tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok. Kajeleng karena subluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belagu da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah menjadi bayat lalaki jeding ku pemajikan teh apa? Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam Minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." "Boleh." Gorowok teh maju tahun. Nanging malam Minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romi Tadiuli. Monorjang. Oh. Nah, lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu. Gentol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Teken isi amat rai. Bias semet dia aja. Ya. Di atas materai kita pernah teken. Lain malam Minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Rada keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Lakina teh nyeri koplok. Apa leutik da sia mah kurang ajar aing geuleuh dulu sia ai ger terame. Wah, itu malam Minggu jeung ambulan. Jeung hankip ngariung. Eta perkakas alat-alat tukar itu beak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Mohon Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Sep? Ini yang tadi. Harapan rumah sakit Muhammadiyah. Kan Banteng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Banteng. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan Kekuatan lagi juga bantengnya kokoh. Suwer. Jeung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, sesuatu. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal dia baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu, make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkola. Bubur cucu, jamin urang waling lu. Duh, ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur cucu. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanuk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, gabung dulu dok mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam. Cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh kahareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itepunten bae Bapak manawi diwidian sanes ungak abdi teh. Punten pisan. Pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu ieu. Adi cek nu dicocor. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap asup heula ka jero moal bata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocor. Ku bata. Rubina sabios bedo, Bapak. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan. Kalau jual kontan. kredit. Tah. Nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala buk ya. Labu udah bingung mendorong kudu ka mana. Aya kok. Eta lagu nu ka kitu. Tah Dikoreh. Yo lamun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jong ka tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di anak. Pi orang nge-share celana, dateng ngau celana jero, cek aki-aki, atuh dewe ke kitu merek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000.
meuli silet. Oh, sudah mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Ceurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah, aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh, sukuna geus buruan jamun da bitis mungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh, urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang mun ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Omong si Maradona amanya, da Maradona mah ngaran aslina mah lain Maradona kok disebutna mah. Non sabab poena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mun ngagabruk. Kang Cep, ka urang teh, di mana wae atuh? Diantosan sareng Abah itu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta ena mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bak keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Wah, ya lagu naon ngeunahan di kok terus bener kok. Naon nya euy, anu ngeunah teh. Tapi dah keukeuh jeung sirah urang mah prank engine sih. Mun teu bimbo prank engine ngan sakitu we lauk ka begitu. Ari Andi William aya keneh kok. Ieu ya Julio lah. Can't help falling in love. Kenaon eta kitu? Cingan, TikTok, Julio. Apa tahu mah? Apa aya geuning eta di Merdeka Julio teh. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Si Joko suka lagu naon eta menyanyi jiwa raga kami. Aduh aing nepi ka kina lagu. Aduh, urang mampun lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make celana jero deui lapisna nya. Teh teh barang golosor leungeun teh cepet diantep teh barang geusup ka jero didempet leungeunna. Sok sia, mending digorok cepet, mending usapan. Tibatan sieun cilaka sawi usapan we nya mun usapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Cumuhun dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh, urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep Raja Wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh, aduh. Eta mah sarerean ni kabingung atuh. Tah kirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ye tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kita meureunnan. Nya
Tolokon curug na tina bili. Aduh. Curug nu mana we teh mah curug. Tolokon bili. Was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Disebrok teu ku buburana. Eta disebrok kuduna mah curug ka sebrok teu ngajerit aduh, ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jika gatot kaca. Tobat. Nggak teh atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh, tah ieu. Eta dongeng nya. Tah, eta. Dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan tenyo nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung, kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres simkuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Cempe kabeh eta sasatoa. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu cicing calik deui eta cempe kabeh sasatoa. Nya da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Jeung marmot 200 bae mah sieun. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai itu biasa di bareureumman. Marabok, urang geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cuy? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang eta mah selang plastik. Oh, selang plastik gitu. Juga majikan aing. Orai. Orai teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong, bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nu ka murasieun atuh euy warung. Kios, bro, nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy, tong pipiluan anjing, garasi aing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditah ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. Oh, da eta ta urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya kitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaha maneh. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponan di babet. Siapa jeung mabok. Abang abdi bohlam. Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Kasih tahu ya. Gede geureuy. Nang, sinan. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha, Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun ka gujrun nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, urang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe duka tuh cep da bapak jalmi engal. Lu mabok mun. Duka cep da bapak jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng.
dongeng tuan-tuan nih mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Ta aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Aduh, tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, curi, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun anak tuan begitu eta nyaho teh kolotna mah. Mana Cudi? Panggil, tetangan. Harapun guruna tem dicarikan ke bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nandatangani sekalian sih. Terus terang apa? Cik guruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Iya, nu lieur. Ya panjang namanya mana nandatangani. Ngaku ka Abah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke ingat di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singa Mangaraja berhenti cek urang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da teu ajar sejarah saha kabar inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku bos tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuna kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma ni baru ieu ini genep getah getih hubungan waktu kumaha cenah tuh itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu jogan muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abi cenah baru itu kakanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah keun we teh aya damari da apa teu diantar ku ece barang sok cos kitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajen teh geus ge lain curug akan mana ge lain curug aduh tah ingat dongeng aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan epek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong gejelik meureunnan tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur lempok nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy buat didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi aduh keun bae atuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tah baheula mah aya dongeng teh tah urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot
ngejulurnya ari anu tunggu nate ti peuting aya berenang ieu anu moat anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang cenah alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya kering ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang bapak urang cek nu katilu bapak maneh kumaha itu bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek ku bakat ka ku hideung-hideungna hitutna ge poek aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan barang ditingali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung launa laan senal teh pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh atuh cilaka geus tinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo nu bewayah kijol ceuk bapana limbutan-butan camanyet ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieun aya ieu tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunya mah cenah kumaha kitu euy urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya walah cenah eta mah ceuk nu kadua ngahebat keneh dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh sekiat ya yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan pake jeung nanyakeun anjing ngusup moal apa tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sakola efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sakola hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebe jarek ujian ek sakola keur ngangon muning pan eta di bapana nanya heula bener mana sakola teh nya Pak diajar naon ditu basa Belanda cing dewe kae nyaho ada gampil Pak heuh hayang nyaho ai lampu basa Belanda naon delam ai bangku debang geuning gampang tinggal make de hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambek hey the woods cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik gitu euy tapi aya dongeng ya udah ieu pikiraneun ya aya seorang jutawan cenah pokoknya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baong lah
lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon PK kieu ceuk nu panggedena. Saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kan pangeutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Ngapoe teh cenah. Terus eta dalam waktu setahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya sabaraha puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu puluh tahun kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ngapeuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabaraha puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal jualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah gitu kan. Eta mah lain turutan. Nya. Tah eta euy. Matak oge sok palalaurna teh. Ampun urang mah. Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun. Teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ai teh bari malik-malik surabi teh cenah da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh. Balikeun surabi alah. Turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah jang ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal cenah ya rek diunuskeun we nya rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang nya urang mah cenah marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja aja. Mana meuli ya. Mana meuli sia sarua. Ji atuh mah damel geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dong aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki terus teh buka pamajikan nya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol.
sup pada botol dicabut disada bling. Tak deh itu bling, budak orang ngintip. Naon aki teh. Barang ditinggal, hei aki, beja ya. Ke sebling gitu, jang sing karunya kaki ulah. Tapi bisa beja. Udud ya. Hiji waktu cenanya aki teh keur ngala buah. Eta budak orang tika jauhan nyamperkeun. Aki, sebling. Kadi ya buah. Isukna akhirnya keur ngabedak keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun, Ki, bling, kadi ya lauk. Aya budak ngora nu hiji deui, nah saha unggal bling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur ewakan. Aki, sebling, teu nya mimitina sia mah. Dilarepkeun ka balong. Aduh, kurang teh. Dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bungana. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung porosot geuna calana kaktus. Alah.